Kunaon atuh ngaulang wae. Mun ayeuna mah nyarita we tugan. Biasalah. Biasa naon, biasa ngulang. Geus, udah di pikiran wae kan. Udah tadi pikiran inget wae atuh ari maneh. Geus, inti nama sing sabar, heeh. Darudak kehidupan mah berputar, kadang di luhur, kadang di handap. Maneh apa ti saha kadang di luhur kadang di handap kumaha mun muterna nyangir jiga panggal. Hese dah ngomong jeung abi tamiang malah. Barudak keur naraon. Nuju ngurek teh. Ngurek. Mohon. Terus buku kercalik nanya keur naon. Bisa. Biasa teh sigani mah menuju CRM hutan. Sok kitu, angot kamari mah aya aki-aki keur cicing. Disuntrungkeun teu pupugu. Ulah kitu maneh teh kolot pamali. Atuh da teh kumaha ngaranna ge keur lieur. Emang lieur kunaon? Eta geuning teh amun tos eueuh sakola ngen ningali batur bobogohan pacakel-cakel. Nya tuh abi ge hayang atuh teh. Oh, masalah eta. Sing sabarkeun we gan nu kitu mah da aya sakaya waktuna pasrahkeun we ka Allah. Oh heueuh nya euy teh kapikiran ku abi urang teh kudu sabar. Nya, cik urang ge sing sabar. Sing sabar sarwana maneh teh. Tah nggak sabar mah solusi urang hideung eta mah. Gampang atuh ka awewe mah. Tah, ieu kakara solusi kumaha carana teh? Yeuh, nu kahiji kudu tegas. Ulah olo-olo. Awewe mah teresep kalah ngelobat seta teh. Terus hidup kedah ngajalankeun 3N. Naon 3N teh? Yeuh, N nu kahiji nu pasti urang kudu neangan. Maksudna kumaha? Urang kudu neangan anu saha teh jeung nu nyaah ka urang. Atos eta mah teh ngan teu mangi-mangi. Berarti kudu dibarengan jeung N anu kadua. Nah, nu N kadua? Ngadoa sok menta ka Gusti Allah ari tas salat. Tos ngaji mun bisa mah bari salat tahajud. Ih, osok eta mah teh abi teu kaliwat. Lamun N nu kahiji jeung anu kadua can meunang, berarti kudu ditambahan ku N anu katilu. Naon N nu katilu teh? N nu katilu berarti nyaeta hidup kudu ngaca. Aduh, osok atuh teh unggal usik abi mah. Ningali naon dina kaca. Jelema kasep dunia akhirat geus lah aing mah balik lah. Kita balik lah, hiji kita sabar, hiji kita ngaca. Aing kudu kumaha tuh. Eta green. Anu geus anu Pak. Ah, jiji. Geus anu Pak. Bae. Teh panten buat teh urang. Geus ah. Aep ka tuh. Bae. Gan, dia. Tas di mana maneh? Biasa geus teh hareup. Tas naon? Tas ngaimaman dihareup. Alah baperan pisan kalem atuh. Emang namanya kunaon cemedut wae gitu? Bingung urang teh geus sagala diusahakeun. Jangan awewe teh meuni unudaikeun ka urang. Oh gitu. Namanya terus mana ayeuna rek kumaha? Teuing rek modal jiga nama. Ah jijik modal mana mah. Atuh geus pugu urang teh kelieur nanya kumaha. Pugu urang itu apa? Kumaha? Salah deui urang mah geus lah urang mendingan cicing we lah geus lah. Emang mana awewe model kumaha kitu? Lah urang mah teu olo-olo. Saha we nu daekeun ka urang asal daek. Oh heueuh, urang boga. Daek moal. Lah, nu bener. Heeh, bener. Kan urang mah teu yakin maneh bakal daek. Yakin daek? Yakin lah, sok nu mana? Benernya. Heeh. Tuh, imana di belah wetan. Tuh, belok ke kanan deket kebon. Tah, di dinya imana jigrat sampeurkeun. Heueuh nya, cicing sampeurkeun urangnya. Emang belah dinya aya awewe kitu dah sacampuranan po urang di dinya aya awewe da. Geus rempet takeun we. Ih. Sony, mana gitu-gitu teuing ka urang keheul maneh ka urang? Oh, waktu maneh teh paruguh kitu datang teh. Yuh, urang teh minta awewe. Heeh, terus kumaha? Heeh, sing bener we atuh. Yeuh, kapan tadi teh mah teh ngomong asal naon we awewe mah cenah. Urang mah teu salah. Heeh, emang urang ngomong kitu. Tadi ngan urang jadi masalahna ku maneh dituduhkeun teh anak embe.
Atur nuhun barudak, anu perantos nonton, tong hilap, like, comment, subscribe. Lonceng bunyikan lonceng. Kak, Euy. hari IG si Teteh tadi naon? Tah, jadi dia tah. Oh, itu dia ta barudak. Ngadoa sok men ka Gusti Allah lamun tah salat. Sing sabar. Maneh di Mas ya? Sarwana mana teh? Heueuh nya, cik cong sabarkeun kurang ya. Kurangin aja nya.